Memang aya kejadian di ieu tempatan kajan tenan naon ama kieu ieu cobi ngan sagala rupa hal oge nete taraje mincak hambalan mungtik lari mapai bukti nyucruk walungan mapai wahangan rek malapah gedang we amat malan kaula nun tansah diajeng-ajeng nu karasa nu karandapan dina mangsa kiwari ngahaja ngondang hidup kadiri kadieu teh nyaeta kawengku ku kasono anu luar biasa. Jigana kasono ama moal bade luntur ku kaibunan, moal bade laas ku kahujanan, moal bade belel ku marganing kapoe. Lamun seuk dibandingkeun jeung gunung anu ting jelegirna di alam dunya, asa gede keneh kasono kolot kanu jadi anak. Timbalan kaula nu nya dawuh timbalan pangarsa nyorang hirup kahirupan nu karandapan nu kaalaman si horeng si mana horeng urang salaku manusia diwajibkeun ku pangeran nyaeta pikeun ibadah luyuk jeung katerangan moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang teu keur ibadah ari ibadah teh nyaeta gawe naon rupaha skenario anjeunna anu matak eta ibadah teh baris nyalametkeun urang ti dunya nepi ka akhirat di lahir nepi ka batin beres dina saolah-olah urang hirup diumbarakeun di alam dunya hiji mangsa bakal mulang deui ka anjeunna tenang karena kecap innalillahi wa inna ilaihi rajiun datang ti Allah mulang deui ka Allah timalan kaula nu margi yakin setiap awak-awakan kena kupati hirup kakungkung kupati maot teu apal di mangsa mun datang sok rajeun ngarodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peuting ngabongohan dina mangsa engke ulang mulang ka alam kalanggengan ngaliwatan maot urang baris menang patakonan anu eta patakonan teh nyeretkeun urang kana tempat kanikmatan disebut sawarga jeung tempat panyiksa disebut neraka ngan dina urang engke jaga menang patakonan eta kumaha amal-amal urang di dunya mangsa keur hirup cinekna nyaeta ibadah anu bisa nyalametkeun urang timbalan kaula nu tapi sagedengeun ti ibadah urang teh dunya oge kudu disiar sabab aya lahir aya batin lahir parabna dunya batin parabna keur akhirat ilmu tungtut dunya siar ta eta hartina balan hartina saimbang ya timbalan kaula nu matak dina lebah dieu mi HP kadiri anjeun lamun teh geus boga gaji omat tong dihakan kabeh aya bagian sedekahna aya bagian zakatna sabab eta teh pikeun nyalametkeun lahir batin urang di dunya tuh geuningan timbalan kaula nu ulah mak ulah boga rasa maneh ulah nepi ka ngarawu ku siku sabab balik deui sing inget urang teh bakal maut eta timbalan kaula nu sabab ai manusia bisa disebut mulia mungguh ceuk anjeunna lamun bisa ngagunakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana turta bisa larap dina aturan mantena jeung bisa ngajauhan naon rupa hal laranganana mun teu kitu sasar manusia bararayeun teuing kulaan sasar kumaha sasar
Tuh, coba. Darajatna bakal leuwih handap tibatan sato. Sato onama wajar da sidik teu boga elingan. Tapi lamun manusia boga elingan bari ngarumpak kana aturan leuwih handap tibatan sato darajatna. Ya, leuwih hina. Sabab ieu teh loba nu kacontohan laku lampah manusia nu saperti kitu. Contoh dina domba, dina mangsa domba puak paok kanu sampe nu dipaok sasamet daun, tapi manusia nu sasar mah daunna diala, tangkalna dirabut, betina dicokot, mun kebonna dipegeran dihancurkeun, panggih jeung nu bogana wani maehan. Wani jeung ade aya baluas di Lampung Timalan kaulanu mau dah cobi kadaharanana sasamet daging, jaya deui. tapi manusia anu sasar daging beuki, beuti osok, dang daunan diremus, bumbuahan komo, sayur mayur beuki. Kurakus-rakusna manusia komo lamun teh boga jabatan kadang-kadang wani ngadahar duit dana hibah, ngadahar duit proyek, ngadahar duit rahayat, ngadahar duit negara, teu woleh itu ieu aya dihakan ku maranehna sorangan. Marukan teu rakus gitu. Timbalan kaulanu sabab eta teh gogodana dunya, Ujian di dunia. ujian dunya pikeun manusia lamun teh manusia keterusan ngeuweuk kana harta yakin bakal sasar lampahna. Tah di dieu fungsina ibadah. Di dinya kulanya. Pikeun jadi kadali, pikeun jadi lesna hate, sangkan teu ngalajur hawa nafsu, ame teu ngumbar amarah sakama-kama hirupna. Ya, timalan kaulanu naon urang teh beunghar loba dibak libuk harta banda nah bakal jadi jaminan pikeun kabagjan hirup henteu. Jadi jaminan. Moal atuh Can karohan ya timalan tapi anu bisa nyenangkeun kana hate lintang titiis ceuli herang panon teh nyaeta tingtrimna ati ai datangna tingtrimna ati teh tina laku lampah urang anu hade ka sasama, hade ka Gusti, hade ka alam. eta Timalan kaulanu tah naon pangna ama bet nyarita kitu cobi sabab ieu teh anu aya patula patalina jeung hirup kahirupan ama mangsa ayeuna. tuh fenomena ayeuna. Sabab ama teh etang-etang rek pileuleyan ka diri anjeun, Etang-etang pamu. etang-etang rek papisah jeung anjeun. Mangsa ieu ama teh hayang nyacapkeun ka sono ka diri anjeun irawan. Aduh, Gini. nah ama sasauran kitu Loh. kawas-kawas anu uninga kana pipatieun Gini. panginten jodoh patik bagja cilaka mah eta mah sanes banda manusia angin Rusia ti Gusti Tuh. nya tapi naha ama dugi ka sasauran kitu luyu jeung tadi patarosan anjeun kunaon suwungna ieu kampung nya aya kajadian Tuh gini. kajantenan naon dina mangsa genep bulan katuka can lila anjeun indit Ya. aya hiji kejadian di jero negara Pringgandani Raja Nagara Kakasi Prabu Arimba ngemasing pati tumakaning pelaya Tuh. kutan teh Raja Pelaya ya kunaon nyaeta Cobi. teuing kunaon-kunaon nama Kasang tukang. ngan dasartina eta kejadian kulantaran teu aya gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat anu temahna rahayat ngamaruda Tuh. tung loba kepala daerah anu memang kepala daerah teh antek-antek Arimba anu jahat teh malah lencar keluar kulantaran diganti ku Arimbi ratuna rayina Arimba nya Tuh gini. tah di dieu aya kejadian
nyaeta hiji kepala daerah anu kakasihna nyaeta Kalabaka. Ai Kalabaka teh hiji kepala daerah anu salilana mak tementingkeun kepentingan umum, salilana mentingkeun manehna pribadi jeung kulawargana. Di kroni-kronina we. Sasat rek ditewak. Ngan kulantaran manehna teh kabur-kaburan itu ieu. Nepi ka kaburna teh nyaeta di hiji mumunggang belah ti wetan ieu patempatan nyaeta katelahna teh Sela Bengka. Sedengkeun di Sela Bengka teh nyaeta ngempalkeun pasukan-pasukan anu simpati ka manehna. Nya dina sajeroning manehna ari di eta patempatan meureun ai jelema hirup mah kudu dahar. Ngaranjah ka kampung-kampung. Dikawit ingon-ingon bapak tani, ingon-ingon bapak peternak, diawit kebo sapi itik, hayam jeung sajabana beak, dikeduk, tatanen, bawang jeung sajabana oge dibeak kumanehna. Aduh, eta teh kitu ama ya. Anu bedieu na teh nyaeta narewakan jelema. Narewakan jelema? Ya. Narewakan jelema ai sugan teh nyaeta newakan teh kulantaran loba anu demo ka manehna. Ngan si horeng, si mana horeng. Eta nu demo nu dicerak nu ditewak teh eueuh nu balik deui. Menang desas-desus si horeng teh ai dikaluarkeun tinggal tulang wungkul Kalabaka ngahakan jelema. Aduh. Kanibal. Gusti nu agung. Malah manusia di pakampungan jadi target. Kulantaran ieu patempatan teh deket pisan jeung eta guha Sela Bengka. Anu temahna hayat di patempatan babari abus hese keluar. Babari abus hese keluarnya. Awahing ku genting dina mangsa harita. Teras sapoe ngahakan 3-4 jelema. Dihakan atah-atah dicerak ditewak digegel ku manehna mangsa harita. Kociak dengek rahayat anu ningali anu temana anu mawa arit itu ieu nepi ka lalesot kabur gila ningali manehna ngahakan jelema dan getih ngalemere sawak-awak geuti jelema. Gusti nu agung maha dilaporkeun keamanan rek dilaporkeun ka keamanan kumaha da kulantaran eueuh anu datang ka dieu eueuh nu malire sarieun atuh gempeur ku ieu kajadian. Aduh ngan mangsa harita gempungan rahayat desa dikokojoan ku ama menta supaya Kalabaka ulah nepi ka ngahakan jelema atah-atah nepi ka 4-5 jelema sapada harita menta supaya bere karingana sangkan hirupna manusia di patempatan teh ulah nepi ka beak kumanehna ulah duit ka ludes. Ama datang harita ngawakilan sadayana masyarakat di barung pini sepuh anu liana nya kacindekanana mangsa ayeuna bisa manehna ngahakan jelema heug diturut ka hayang maneh ijrapa ku kaula menta supaya sapoe disayagikeun hiji jelema dibalur ku samara. Hiji jelema dibalur ku samara bener. Ditambahan ku sangu sabadati sambal sapariu. Eta sasajen anu dipenta nyaeta kumanehna. Lamun teu kitu yakin bakal kancil deui lakon hirup gawe na mangsa kamari-kamari. Tah
ieu sasajen geus dijalankeun sabulan mangsa ayeuna Terus lumangsung bulan. jalma-jalma anu kapilih minangka jadi panganten geusan jadi eusi beuteung manehna Ya. Jadi nya nu matak ama ngangkilingi anjeun ka dieu teh kulantaran mangsa isukan mangsa wanci rumangsang ama bakal jadi eusi beuteungna si kalabaka. Aduh, wejar meneng-meneng lara-lara den ati nira. Ieu katantuan hirup kasep. Titis tulis diajali anu sasat bakal dilakonan ku ama. Komo deui ama piraku rek tega ningali anak bakal jadi eusi beuteungna buta. Wios ama bae anu jadi eusi beuteungna. Alim ama alim. Tetega kaulanu. Komo kedah kamana kaulah sepi kene ku pangarti tuna kene ku pangabisa. Kajeun kaula paeh ngabale bangke tibatan ningal salira pancenengan bakal jadi eusi beuteungna si kalabaka. Ulah. Tegeni. Hari hidup mah panjang kene lengka. Panjang kene ambahan bulan. Panjang kene harapan jeung panjang kene ambahan. Ulah nepi ka kitu lebar. Keun da ieu mah sasat amat teh nyaeta pileuleyan keur diri anjeun jaga mun engke alam geus merdeka tuluykeun deui ieu tempat. Seungitan deui ieu kampung. Sabab anjeun cika bakal di ieu dilemah cai di ieu patempatan. Tuturus keur anjeun. Ampun kaulanun. Ulah kasih geus. Ulah keung dina mangsa ditinggalkeun ku panon poe surup sabab bulan rek nembongan. Eta. Sadaya-daya muare kuat ama. Tong nyalu jalu. Cimata lain banda lalaki. Nya. Kasedih nuku kuntit unggal detik. Kasusah anu marengan renghap napas. Lain alasan pikeun mandeg lengkah jual. Udang jalu. Lengkah tembungkeun dada jeung wajah. Asupan jeung jajah leuweung gledegan. Ambah sagara. Tong rempan najan ratu ombak anu datang. Catat ku diri anjeun. Lalaki getih Siliwangi. Pantrang jejeri ku kapeuri. Aisan rawayan gira. Lalanang tedak pajajaran tararaku tunggara. Berat tandang makalangan. Geras sorang cita-cita anu rek kasorang ku diri anjeun dibarengan ku kasolehan dina diri. Gujur salemur eara saja jagat Pandawa perlaya kaduruk di balai segala-gala. Nanging dikeresakeun rasa kaparan-paran. Nyaeta pikeun milarian tuangeun sareng sajabina. Ya. Nasib diri bagja awak nepi ka kieu dewek. Jeung adi dewek jeung bapa dewek jeung dunungan sadayana. Mohon. Aku naon akang. Jadi jajaluk, jadi galandangan, Jadi musafir mereka. jadi musyafir, Karunya tuh. luntang lantung kaditu kadieu, Leres. ngajauhan naon rupaha kajadian anu rek karandapan ku Pandawa. Mohon. Sabab ti sakawit Pandawa maot kabejakeun ka mana kamendi dina warta berita teh. Leres akang. Heueuh. Kawartoskeun mah kitu tah Kang. Darek teu percaya kumaha masyarakat da sidik. Bukti aya nu kaduruk genep jelema. Tuh, leres Kang. Padahal teu apaleun nu genep jelema teh nyata baramaen anu ngilu sare. Ya. Nu kapeutingan ai Pandawa mah dikeresakeun salamet. Nya. Nuturkeun lampah landak bodas. Magangsir. Ngagangsir di tengah-tengah bale.
Beres Kang. ngan ku anehna eta digangsir Nya. barang Pandawa lumebat kana eta liang lita deui Ulah rapat nya rapat deui Kang. teuing di kocoran sari rapat teuing kumaha Baiknya. ngan kersaning Gusti meureunnya Beres pangawasa Gusti mah Kang. aya pangawasa anjeunna Beres. aya pitulung ti anjeunna mungkin takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papas anu tumiba Mohon. nepi ka nyang syara balangsak anu katelah negara Pringgandani Beres. ngan buahna teh aya we hikmahna teh Aya we Akangnya. hikmahna teh juragan Bima nepi ka garwaan ka Ratu Arimbi Ulah geuning mimilikan. ka anak Ina Raja Dewi Arimbi Mohon. Jodoh mah Kang. jodona teh Beres. ngan lanceukna teh doa Arimba teh Teu suka meureunnya. nepi ka pasea padahal Bima mah teu ngalawan Ya. nya Ngagiwar. cuman ngahindar rupa hal panggitikna Arimba Ulah beres Kang. ngan nepi ka asup kana gawir harita teh Arimba teh Kana mah. heueuh Doh. nya kitu teh kawin tapi da Pandawa teh Doh. da boga harga diri meureun teu hayang cicing di lembur awewe mah Nya. heueuh komo dijenengkeun jadi ratu ke kahareupna Arimbi teh Si nyalindung kagel. tak kitu bisi nyalindung ka gelung Eta. sedengkeun disebut teh dayus muncul agama mah Nya atuh. ai hukumna dayus teh nyaeta bujeng hingan nincak sawarga ngang sisingitna ge moal mun teh malalaki di paraban ku awewe Palias. da kewajiban lalaki mah nyeta Nganap. maraban ngimahan makean Nganap. ngadidik nya Beres. tak ieu euy Naon Kang? buah tina kasyarakahan Tina kadoliman. buah kadoliman anu disinyalir ieu teh datangna teh ti dulurna keneh Pandawa nyeta Kurawa Nya lain tinulian geuning. nu katempo ku dewek ieu timutkeun kacamata politik Nya kumaha tah cek Akang? politik teh tiada lawan yang abadi tiada kawan yang abadi Bener Kang. da kulantaran Yudhistira raja calon raja teh negara Astina teh nu mata Kurawa ceuceup teh da hayang-hayangan jadi raja di negara Astina Oh, nya Kang. kumaha we carana ngabur uang Pandawa sangkan pae Nya heueuh ngajailan dulur mah kumaha? padahal nya tina harta nepi ka wani maehan dulur wani maehan baraya Nya Kang. ai kitu mah loba kacontohan nu parebut warisan adi jeung lanceuk nepi ka pasea nepi ka rarenggang jeung sajabana kaputus silaturahmi. palias ulah katepaan ku diri dewe Ulah para rakyat. Teuing Akang. ditempo ku dewek oge ayeuna teh sukan-sukan Wah, kumaha? Kurawa teh di negara Astina ditempo teh Wah, urang. dina warta berita teh unggal minggu teh boleh pesta jeung pesta Wah, teu boleh urang we Kang nya. karaokean Ya, jeung sajabana make jeung trip. rupa-rupa kejadian hiburan di manehna meureun mupuas ku leungitna paehna Pandawa Ya, suka meureun manehna. padahal Pandawa aya keneh jeneng Keneh Kang. ngan disumputkeun ngaranna Yo, nyamuni. ulah make ngaran jiga Yudhistira ulah ngakukeun Yudhistira Nangak Yudhistira teh ngakukeun teh Wijakangka Wijakangka. kade sia bisa nyebutkeun rujak cuka Moal. Wijakangka Ya, eta. nya atuh juragan Bima ngaranna Bilawa Wah, beres. juragan Arjuna kandi urehatnala Jang kandi. nu kemar we nak kula sadewa Ya, saha teh Kang? Upin Ipin Ah. dewek oge ganti tong kade sia Allah nyebut cepot ka dewek mah Naon aya Kang? disamet poe ayeuna nepi ka hareupna Mohon tong nyebutkeun cepot diganti ku naon? panggil we dewek mah Ipung Loh, aya we mana namanya? Ipung Apioka Tap tepung eta mah tuh. si dawala jadi Iep nya Jang iep aya namanya. Bapak Sema jadi injang sedikit saha we asal disamarkeun ngaran dewek euy Asal ulah wawu batur bener Kang. ngan ayeuna teh mangsana lang layeuskeun Pandawa teh Pandawa ibuna Mohon Dewi Kunti Nalibrata beres. atuh dewek jeung si dawala Ya. bapa di ditu
jeung si gareng nya nunggu nya Kang lang layeuseun aya dewek mah tukang puasa geus kalatih Akang jadi cicing dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaran teh geus biasa geus lumrah dianggap biasa nya bener Kang uji teh di parabata teh berontak aing mah beda jeung dudungan kurang saeutik yakin benang kena lambung pasti aya dewek mah da geus kentel pujitna geus tuman Akang mah nu matak puasa tamat wae oge aing mah wah eta teh nya percaya sabab naon puasa tamat wae sabab unggal adat unggal buka aing sarua jeung henteu karunya juragan Pandawa kadep kabehana lang layeuseun tangan pangawasa tangtu dewek bagian kada tangko teteng milarian dahareun bagian belas bagian ikhtiar mohon lah naon lain sarung ieu kampung ieu sepi kieu Akang bedog-bedog mah aya ieu teh jigana tempat gojali ieu gosali tempat pandai tapi unggal diketrokan unggal eueuh jelema sararudi ngan dina lebah-lebah tah aya hiji tempat meninggalun hasyupna nya ngebul we kaditu boa euy nyangu euy sugana teh urang dibere mah nya sugan we kabere Kang siga eta sugana teh sia bebenangan urang ditu nu mana eta lebah-lebah cat hejo nya eta cat hejo harurung lampuna kitu hejo nu iya dekat ketempo si lain nya ketempo da teu make temin kuring mah panonna oge nya teu rabun mah nya we seungit bawang goreng seungit cikur rokok buat tempatna beureun dieu mah jigana mah loba tukang masak meureunnya cing dawala kanya ketrokan ka dinya sugan we tuh euy urang jadi musafir beramai nya jajaluk sugan aya sedekahna ka urang-urang nya sugan hasil nurido itu ieuna kitu ngan kade omat sia ulah ngakukeun sia dawala dewek cepot ganti enak maneh naon ngaranna maneh kaing teh keun bae perang ulah ngakuat dilanceuk nya anggap we babaturan atuh geus we dewek mah pendi gitu itu gerak lainna ipung mah tadi anu mah pendi nya udah lieur sia mah semenit ganti meuni sajam robah ngaran teh ye nu sakainget aing naon nu nyampak we nya sok nya ketrokan awala punten irawan ulah nun kulak punten doh mangga pupuntenane man saha di luar abdi saha di jero aya semah kitu semah teh buru daulat tong heureuy teh lapar sia tong alonya kumaha mun naik kasurupan mau dikadeknya ya sawios abdi kalabat mangga euy aya jelema nyampak nu matak ngebul oge matak harurung lampuna barang ngelun oge cik dawala kayaknya hayu tuh barang yang eta wayang bareng wae sia mah mandi hayang bareng sare hayang bareng nya anak kunaon atuh aya kabogoh hayang misa wae ai kabogoh mung sarua bener punten kulan mangga sawios abdi kalabat mangga jang brad Kang lain sararubung jelema di dieu deuleu sepi Akang marukana tuh kaitu ka dieu teh eueuh jelema anu datang nyampak nya di ketrokan teh nya sepi we Kang ngan lebah dieu aya jelema mah doh aya saurang di panggih jeung panggihna jeung jelema teh nya kumaha Kang mararanyun we nya bararaeut nya kararucep kawas-kawas menang berita duka nya nya tos nu meunang ka sedih aduh punten kulan mangga mang anu pupuntenan teh muhun abdi pangapunten bilih kumawantun dedeheus ka ieu patempatan teu sawios mangga sareng saha ka dieu 2 ekor abdi teh jangan 2 ekor we urang muhun sareng saha sareng pun bojo aduh ya garwa muhun atuh sina kalebat sawiosnya mangga
gening ka pamajikan tenyebut ai namina nya Ya. ai rokayah Ai kopi. muhun Ai Sulami. euy kadia Loh. hasil can lain hasil paduaan kadia Ya. Diga nya si eta mah diandalkeun ku dewek teh Kalah talang. nitah kalahkan nitah balik si eta mah ampun Nitah deui. punten Wallah. Aduh. mangga assalamualaikum Aduh. waalaikumsalam Kalekoh gitu mana? Ada. Yuk. Sampurasun rampes oh iya garwate kan mang teh garwate iya nah maksudnya eta pandita nanyakeun ka kuring jeung saha ka dieu gitu bejakeun ku kuring teh jeung pamajikan Aduh. ka saha ka aa Ya. Allahu akbar Masih eta teh. paingan sare hayang nangkep wae simakai teh sangka saboga hate enggeus kitu we dicaritakeun Sare bari gua omongkeun urusan rumah tangga mah nya Rusia eta mah. weh sama Sare teh bari ngusapan. mandi hayang syaur saanu Nya. tong diomongkeun Tong. sanes kulaan abdi mah barayana baraya punten ieu mah tukang heureuy jalmina teh Resep banyak. nya punten we bilih kumawan tunu deuheusna ka ieu patempatan mangga teu nanaon sareng saha nu ti mana mena tong nyebat mena kulana jami biasa jami biasa aki abdi mah Rajrih teh. nya alajrih teuing jeung awak oge nepi ka rarok sakieu raksukan oge Iki ka Bararau panawa. baramain abdi teh kulan nya jadi muhun abdi teh kumawanteun we ka dieu sumuhun di mana tebih abdi teh ditaraju Ya. ditaraju muhun kulan Rajung teh gitu. nu mawi teh oge lelempangan we ka itu ka dieu ka babakan reuma Ya. mapai-mapai ka dukuh Loh. ka salareuma Ya selalu rumah. terus di kaunjaran lempeng-lempeng di kakubang sari Bang Sari kadinya. terus ka suganangan Ya. di wangunan we kaituna Hal berasna teh kadinya. eta ajalang-ajalangan kitu modaing make sepatu roda tuh lempangan oge nya Pengen ka Ya indah. gitu ulah saha kakasih teh abdi ya ngaran abdi teh ipung Aduh. Ibu. ipung muhun bulan ipung cameuh hari nu pengker iep abdi teh mun iep suryep Aduh. Ya. iep gegep abdi teh nya dupi pengsalira saha bulan ngaran kaula muhun ngaran kaula teh nya eta ijrapah jerapah ijrapah nah kumaha saliwang kitu nah dengan teh ieu tarik angin Ya cerita nepi ka kaliwat. hari itu pengkersaha garwa islain ieu mah anak kaula tuang putranya pamegetnya pameget Jo. syahadat kakasih deden ngaran kaula Irawan luh tos lami naon karyawan Irawan Irawan Rawan. mana we teh Syariawan nya Dari Adem Sari atuh. geningan tingali bararaeut kitu tuh tukang teu make jeung beres mewel Ya. Cara rinul gitu akang. sigara kayak beres cerekan meureun Geus parasea. jigana budakna pada gaung sakuring we kau yo bener nya tong waka goreng sangu goreng sangka buah naon we Dorci udon. aya naon ka dieu nu mawi kuliah silaturahmi we ka urang dieu sareng bade kumawan tuh sim kuring teh memenawian aya kasayan kangge abdi kitu teh maksudna naon sieun musafir abdi teh kulan bade sejaja jaluk menawi sareng manawa kagungan rezeki langkung sakedik kitu teh Sigaduh rezeki langkung. kangge hak fakir jeung miskin Ya. kalaresan
abdi teh fakir nya pun adi miskin nya sarua jeung siga serbakeun itu bulan Itu satu kesatuan. satu kesatuan dua nana teh ieu teh mamanawian paner berat utamina ieu mah naon sieun beli kumawan tun simpuring naon katinggal ngelun bulan hasil di luar nya rada seungit bawang gitu teh daras dinten teh oge abdi teh dacan raraban tilu dinten nya dacan menakan sangu tilu dinten teh ulu kosong tilu poe can manggihan sangu dacan bulan atuh can dahar dahar mah jeung cau abdi teh mung jeung sangu mah dacan can mangisangu kitu bulan kamuncrut Pak nu mawi simkuring teh mamanawian tiasa nyuhunkeun sangu atanapi naon kangge gegeleun abdi naone no kangge ganjel-ganjel beuteung nya mudah-mudahan we atuh salira tiasa masihan kangge abdi sakudak sakedik mah eta teh muhun kula mangga moal dikoretkeun kaleresan kaula teh itu teh nyangu rada Nya. geuning priyogi sabaraha bungkus berapa pincuk teh ulu Hitung sing bener. ya bilang akang teh ieu teh masyana teh leres pamiseueur teh mah teh sawios mangga bade sabaraha urang pange duaan ulu dola bahagia jelema teh geuning Gusti dikasoleh ada cahayaan tu kelingali pamunteunna oge bener deuleu ketinggali tina rupa kan bagja pamikitu madu ngan hapunten we kaula mah teu gaduh deungeunna sawios sangu wae oge wios naon ieu kelapar kieu mah daging domba ge enak we nya Kan tenan atuh. kan tenan atuh lebadinya mah bubuh jeung eta mah tuh ieu teh leres bulan mangga bade 10 20 bungkus oge anjir tu geuning Kang lah naon sabaraha urang teh cing atuh hitung we kusorangan tinggal bilang dewek silai bapak jeung si gareng sabaraha opat ya opat Pandawa teh 5 jeung indungna hiji nya 5 jeung hiji genep tah genep jeung urang teh bisa sabaraha opat nya jadi 17 tah eta bener leuwih teuing kan Pas. 17 bulan 10 hah 10 oh 17 teh aing mah ngaheureuyan Mana bisa ngitung tuh? Oh, genep jeung opat sabaraha? 17. 17 10. 10. 10 Nu bener nu mana? nu balena Ki. nu mana Naon? Aya genep jeung opat sabaraha? Aya genep jeung opat mah 10 tah, sakitu. Ada nanyakeun. Maksudna nya nyungkeun we 12 pincuk mah. Sia kumaha? Ya. Leuwihan ceuk euwing teh. kudu aya Kudu aya buruh jeung leumpang aing teh. Cangkeul tong dipas teuing. nya leuwihan anggur Leuwihan saeutik. Yang ngokir itu ngokir we. 12 we cekap bulan mangga jeung sambalna mangga teh sawios abi mah aku mah keriduan aki we abi mah sapamasihan nya ngan eta we duh meni seungit bawang nya nya ieu pan dipasihan ku Bos Ridwan Taraju eta teh ya Bagja. bagja da urang Taraju mah seueur kana bawang teh ya pasti saya nu ngirim kitu ki manawi ya mangga ieu teh bade hajat aki teh bade nikahkeun putra nya iteh duh meni nyangu ageng-ageng teuing nasuh horna teu apanya naon apan ieu daerah teh diranjah buta kergenting diranjah buta kumaha maksudna teh tuh bo ai anjeun di mana tadi ini di paling kidul paingan atuh moblos dina dan selamat atuh penjagaan denawa-denawa nanaon kieu teh kieu ya aya naon tah ieu daerah teh nyaeta keur diranjah ku hiji buta kakasina teh Kalabaka Kalabaka nya tuh lainna Kalabaka mah lauk karabakan ku eta mah labakan eta mah atuh oh geus di lauk ai Kalabaka teh buta
buta jangkung gede lir gunung anakan. Oh masih teh jang eta masihan teh jang eta. Nah maka jeung masihan ka eta eta teh naon kontribusina markiran atawa naon teh lain. Eta buta teh mimitina ngajajah di patempatan aing ngajajana teh ngahakanan munding sapi jeung sajabana nepi ka beak banda patani ngan beh dia teh sok ngahakanan jelema. Ye Gusti edas nu laras aki nya ngahakanan jelema nya sapoe 4 jelema sapoe 5 jelema. Ye di kumaha di dahar teh dicerak kumanena dicetrok huluna sadis di atah-atah kumanena. sadis akang sarua jeung si Sumardi ieu mah Sumarto eta jauh-jauh Sumardi. itu so tahu ngahakanan jelema kabeukina jelema tah ku kaula teh geus ngobrol ka manehna menta supaya dikurangan nya weh daek dikurangan ngan syarat menta supaya sangu sapadati sambal sapariuk ditambahan ku manusia dibalur ku samara tapi menta hirup. Amit gila akang ai karasapna jelema anaki eta mah bade nu gede hiji lamun budak dua rasap tak ka jelema beureum-beureum beungeutna anjing cete naon dadanyakeun ku hungkul kuring mah tong make jeung make urat atuh jeung boga gogo tong nyereng atuh awas dumung ketuturkeun ku dewek ku sia ya palia sajuring sia geus nu geus eueuh durian teh rasap tak ka jelema anu geus disamaraan saos padang. Siapa ngomong teh? Dengi nyaho ka beureum-beureum kitu mah. Kanu beureum mah wawuh. Atawa manusia goreng terigu. Aduh. Tepung terigu. Tah pun adi. Aduh. Samara koneng mun maksudna meureun. Juring. Buah-buah naon? Buah-buah diberet teh meureun di sajeroning sangu teh aya bius. Dihakan ku urang efek teh urang teh ka pingsan hudang-hudang nyaho dina beuteungna wah umurunya doh beraku bager-bager tinggi mah teh patut dicuriga ieu pasti kudu Kang curiga mah aki sawias ki bade wangsul ki sawias bulan bade wangsul we ish naon ieu teh dakati ka kuping ku kaula anjeun teh ngomongkeun ka gorengan teu ieu mah kaula muarek ngalibatkeun diri anjeun keun teh teuing aya masalah sangu mah mangga teh teuing da seueur ieu aya nya nakso eta ieu teh laras kita teu heureuy kaula teh di mana nganjregna di ditu tuh di lebah wetan ieu patempatan aya mumunggang dina sajiring mumunggang teh aya gua panganjregan tempatna teh eta kalabaka teh Gusti nu agung untung teu ngaliwat ka dinya nya cek aing oge cek aing ge geus ka dieu kalabah kidul kalana di wetan kalana di wetan di kidul mah eueuh kala untung ngaliwat di kereta bangunan tuh nyimpang ka dinya untung tah sok mangga bari canak barang ieu sasajinga sareng dawala sejalu mampah disalwareun ieu tempat Raden Bilawa utawi Raden Bima ieu nggih ningali sendal sasrajingga anu beureum sabelah koneng sabelah di ieu paimahna laha lohot tina jandela ninggal ieu sasajingga uluh sora naon eta aduh naon eta anu ngagerung bulan tah geus teu mangre yep abdi saha teh wargi abdi kulan woi nyang nyang mah bapak saya teh kudu bilawa Den mah geus hasil aja ya ka dia kalabat hasil ka dia bil
saha teh wargi abdi saudara rencangan musyafir rencangan baramain mohon rencangan abdi ki aduh ai sugan kaula sadap kalabaka sanes aneh sanes kalabaka itu mah ya kala jengking meureun disebut nya tong sia ya juragan Bima teh geus ngomong tong wae teh kudu dari ya sakitu geus dibaudan sabaraha kali teh ya Begitu geus dicemes. kayaan beuteung lapar di heurean kitu hayang urang mari ngomong ngajak karena nu primulisasi ada wala urang